Pasti mana, Cek? Habis lebaran mah liburan Cek Haji, lain ngajugrug wae kos hawu. Ameh otak teh pres, ngahilangkeun ka stres. Jelema anu piknik teh jelema anu loba duit, Cek. Boga duit piknik, sarena di hotel. Duitna cukup. Yes. Naik mobil AC, genah kena pikiran. Duit keur meuli oleh-oleh na aya kena pikiran senang. Oce piknik duitna ladang di pangkriling, ladang di Bang Emo. What? Piknik teh ngalepaskeun disebutna healing. Nya eta jelema nu ngalepaskeun diri tina stres abeh eling. Coba ece piknikna ladang jeung di Bangkriling. Nu aya oge tempo balik lain eling kalau kasinting. Bener teh bledakeun. Heeh nya angger we Haji Neng mah katanggal santai bajuna teh eta. Heeh siga cemar kona rajin gaya bajuna menang ngiridit. Lamun si Nur mah kerenceng ge mah jada. Heeh gaya elit ekonomi mah sulit. Eta teh ieu seluhur langit. Ibu cinta heula di salaki urang nelpon. Halo ya? Oh, ibu mah menuju di pasar. Iya, contoh. Cengeng tarasi. Cantik. Cantik. Pasar, pajak lah. Kita udah balik ke mana ibu kadinya? Obral, obral. Cek, dek mana? Dek digawe. Nah, make digawe kan boga salaki. Nya kudu digawe ah. Ameh teh disepelekeun, ameh teh dianggap beban. Jeung teu ngarasa kahutangan ku salaki. Tentang berharap diratukeun ku salaki. Jadi ratukeun we diri sorangan. Jeung nangtung dina suku diri sorangan. Arte baladageun. Nice. Nur, kata-katanya dong hari ini. Lamun maneh hayang nyaho sifat asli jelema nu deukeut di sekitar maneh, cobaan muka usaha didinya maneh bakal nempel. Saha nu ngadukung maneh, saha nu siri ka maneh, dan saha anu berusaha ngajatuhkeun maneh. Bener teu? Baledakeun.